Gusti gitu. Itu cara itu atau Gusti pas gugah teh bea sing aya 5 liter mah Gusti gitu bali bakin talog ya 5 bakal ayam teh beas wah aya itu ya. Oh berarti ini dia Allah mah terehnya ijabah urusan akhirat daripada urusan dunia. Da dunia mah urusan kami cek Allah teh. Dunia mah kami geus nyepengna. Kami nu ngaturna dan urusan maneh. Ikut campur karena masalah urusan kami. Cek Allah teh. Dina urusan dunia mah Allah nu ngaturna. Ngan akhirat anjeun nu ngaturna. Ngan hayang pengkatolok kami dibere tah urusan akhirat. Nah, sanes tiasa ibadah teh punten Bu. Sanes tiasa ibadah teh. Sadayana ge dispasihan katiasaan ku Gusti. Jadi urang hoyong tiasa ibadah teh kumaha atuh carana? Sungkeun ka Gusti Allah. Hayang tiasa maca Quran, sungkeun ka Gusti Allah. Hayang tiasa saum, sungkeun ka Gusti Allah, teraskeun ka Gusti Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kapan eta daulah nanti? Urang dina wudu pan urang anu eta bari teu apal artina. Naon artina eta teh? Allahumma inni pan apal urang teh a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gusti tulungan abdi. Abdi teh yang emut ka salira. Poho wae abdi teh ka salira teh Gusti. Wa syukrika abdi teh hayang syukuran ka salira Gusti. Wa husni ibadatika abdi teh hayang tiasa nyaketeun nyaikeun kana ibadah abdi. Abdi teh geus kolot Gusti ieu teh kumaha abdi teh jiga batur wae da abdi teh hayang jiga batur atuh. Batur geus bisa tahajud Gusti, batur geus bisa maca Quran Gusti, batur geus bisa puasa Gusti. Abdi teh geus kolot teu bisa naon-naon. Anu enti bahu ejah we. Itu jelema anu pinter, jalmi anu beunghar, rajin ibadahna. Abdi teu boga pira ku abdi sangsara dua alam, di dunia sangsara, di akhirat sangsara alim. Gusti abdi kitu mah. Enggak Gusti abdi kajenting abdi hirup di alam dunia biasa-biasa lah. Miskin abdi teh di alam dunia mah akhirat mah cing beunghar. Gusti abdi teh kitolkeun abdi teh Gusti teh ibadah eta nyungkeun. Sungkeun teh ka Gusti Allah teh. Lain oleh dunia. Lamun urang nyungkeun dunia akhirat moal dibere yakin moal dibere. Ibu hayang beunghar akhirat moal dibere. Ibu hayang pangkat barangkali akhirat moal dibere. Tapi lamun akhirat dunia na dibere. Sungkeun akhirat heula. Cing getol ibadah, cing soleh ieu budak Gusti. Jadi doa ini jalmi anu hirupna berkah mah nyaeta dina dibere ibadah eta jalmi kersa istiqomah eta yen eta jalmi berkah tilu jalmi anu berkah teh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan nu kumaha jalmi berkah teh